Aing bawang geus teu mah deui wae. Diomongin deui wae dek we jeung si Haji ye euy. Da eta atuh merena cecementreng mere bini teh. Geus sidik lah lega pelakun teh. Mere ngukur 5 karung. Eta si babal bawang masih kena can pinu. Nah kumaha nya teh emang keluh teh. Si Haji make jeung ka diri wae dek geus dicarikan deui wae aing mah. Alasanna naon deknya ayeuna nya? Kalan. Ai siling ieu bawang na can pinu keneh. Dikamanakeun binihna? Eta Haji mere bini sakumaha ka urang? Ku dewek teh mere sakitu teh hayang pinuh nepi ka ditu. Mere ngukur 5 karung deuk pinuh kumaha ari Haji? Ari teu teh sok hayang pinuh ku sakitu. Haji mah tempo bawang segede kieu teh udah mah pinuh atuh. Teu apal dekah. Bini sakitu nu penting mah pinuh we dekah. Haji deui atuh lain ka kebon kadon molor atuh. Ayo we kieu ini ke kebon ari isuk-isuk kadon molor. Urang we hayu dikasalahkeun lieur aing mah. Awas Haji Lieur naon? Aduh eta. Kadewek nyuntrungkeun. Awas ya ku aing mah. Ieu budak ieu aing ku ngalawan wae di papagahan teh. Aing beuki lieur.